Assalamualaikum hapunten bade sadayana. Urang ngadamel donat yu pertami-tami urang pisahkeun heula ieu kokonengna endog sareng bobodasna baraya. Urang siapkeun we ieu 250 gram tepung tarigu tambihan ku uyah, tambihan oge ku ragi sareng tambihkeun eta endogna, tambihkeun oge ku gula bodas, vanili sareng susu cair baraya. Tuh dilebetkeun tuh dibantosan abdi kumurang kalih baraya. Teras we diaduk-aduk baraya tambihan we ku margarin baraya. Saparantos kitu diaduk-aduk oge saparantos diaduk-aduk sadayana nembe diuleni we nya ku tangan baraya. Insyaallah tanganna parantos bersih baraya. Saparantos kitu urang tutup we baraya, ditutup selama 45 menit baraya. Abdi ngadamelna ieu nu sakilo baraya tuh parantos 45 menit nembe urang kempeskeun deui ieu si adonan anu tadi. Teras we urang bagi-bagi di keuretan baraya. Teras dibuleut-buleut baraya tuh sapertos kitu. Dibuleut-buleut sadayana tuh disimpenkeun deui barayanya selama 30 menit baraya tuh ditutupan deui. Tah saparantos sadayana beres duda abdi teh ngadamelna teh seueur baraya tuh. Saparantos kitu urang siapkeun we minyakna. Entong nu panas nya baraya minyakna lebetkeun we si donat anu tadi baraya tuh dilebetkeun tong hilap oge dibulak-balik baraya, dibalikna sakali we baraya. Supados teh nyerep minyak tuh. Saparantos kitu ku abdi bade di toppingan ieu teh toppingna teh topping coklat sareng tiramisu baraya. Tuh sakitu wae panggentan ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.